Hai guys, jangan cuman dilihat doang, ditonton doang, di subscribe and comment gratis loh. Tugas aing geus selesai. Aing meuli chopper jeung nyeun stick onta. Anak aing hayang ngadadak, hayang daging onta. Aing mesen lagi di Arab, ya onta daging onta na langsung aing mah teu kudu di COD geus langsung aing keur kamari ka ditu. Aing naik angkot teu nyaho angkot baraha nya ieu na naon teh ongkosna ku aing berewe 200.000. Eta supir rek ngageledag nempokeun aing we ti luhur ka handap. Meni nyebut nuhun-nuhun. Cek aing mah pokona teu apal eta non ongkos angkot sabaraha duit. Eta nu ieu nu sejena rarempokeun aing. Meureun cek aing mah sakitu mah seutik nya mere 200.000 doang. Eta meni nuhun nya bu bari nempokeun luhur handap. Kakarak nempo orang kaya meureun nya. Aya anu nelpon di kos mama lain orang penting. Orang penting mah paling buru diangkat. Oh lain ya anak aing si Kori ini. Halo Neng, kenapa tadi mau berangkat enggak pamitan dulu ke si Papap? Si Papap tadi nanyain mama kemana kamu katanya. Kumaha sih Airi ieu teh bebeja gerah pamitan ke si Papap arek berangkat tuh. Oh Neng tadi nyariin mama. Kan kata mama juga mama mau beli chopper dulu. Katanya ntar malam mau bikin daging stick onta. Neng sendiri yang ngomong minta pengen stick onta. Gimana sih? Hah? Siapa yang bilang Neng budug? Masa? Ya udah, ntar mama cari orang yang ngatainnya. Kok dibilang budug sih? Kan udah perawatan mahal-mahal dibilang budug anak gua. Oh ya ntar kalau ada duit lagi kita oplas, gampang itu mah. Itu uang yang 500 juta yang di atas meja makan itu buat mama. Oh iya, ya udah makasih banyak ya, yang semangat kerjanya. Iya biar dapat ngasih mama lebih banyak lagi. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya. Jada eta anak aing gelis-gelis disebut budug masalah eta si gembel dewe eta ngomong pasti eta mah nyeun gosip segala endah ngajakan ribut wae eta si gembel ka aing tepokeun we aing mah sayang nyaho pokona mah paling teangkeun pokona mah amit-amit aing eta si Kori gelis-gelis teh nyaho masukuna budugan di alam we eta ku indungna gelis sukuna oge budugan oge. Nama geus perawatan segala endah, manicure, pedicure, segala endah di awakna di perawatan, mahal-mahal salon, kitu nyaho masukuna budugan. Aing geus ngagoreng-goreng kadal, anak aing nu resepeun si Iqbal. Kesukaan anak aing eta si Iqbal goreng kadal, tapi aing nangeung puting ge dengan sangu naonnya, ngan kodok apanya aing ieu, ngagoreng kodok. Kodok ngeunah sebenarnya mah. Tuh dengan si gembel. Teu kudu aing neangan jauh-jauh. Mana hek nyamperkeun aing. Pokeun we poe beunang si gembel. Gimana, Cek? Hayangnya hoai sia kepo. Naon eta, Cek? Ieu mah gilingan daging. Sia mah moal nyaho. Paling tinggal giling daging, ngaluskeun daging. Hargana ge 12 juta. Sia mah moal mampu deh. Nyaho. Ya jelas lah moal nyaho. Orang dia mah paranti orang kaya, atuh sia makan masakna lok asin wae. Mau nyaho kos-kieu ngaluskeun daging. Sia kapanggi ayeuna mah ku aing. Sia ngomong naon sia anak aing cenah jore budugan naon. Aing panggelisna kos anak sia panggantengna wae. Geus kos si salalai oge sama kabeulem kos beungeut di betukan. Pan aing teh salah meureun pan aing nanya ke anak maneh si Kori. Neng eta kunaon sukuna? Kok sukuna budugan, gelis-gelis kok budugan? Pan kitu aing nanya kitu doang. Nya aing salah. Eta mah lain budug, ulkas rempet kereta.
Paling diajakan jalan-jalan ke mall, belanja, shopping, ya mana ke serempet kereta. Eta teh paling geus perawatan naon, lainna budug lain. Urus ke serempet kereta. Besingna sia nyebar-nyebar si Kori cenah budugan, sama lain budugnya. Pokoknya lain budug eta mah, awas ya lamun sia nyampe nyebar-nyebar omongan kos itu ke masyarakat, di stop poing bantuan ka sia pokoknya mah. Uruskan we anak sia anu beungeut kos careuh tah urang uruskan anak aing Kunaon jadi ngahina anak aing? dasar sia gembel nguruskan anak aing wae. Arek naon nguruskeun anak urang? Ngomong-ngomongkeun anak urang. Ek naon sia teu tarima nyeri hate urusan we anak sia tah nu dirambetukan dilaleuran geuleuh aing dasar gembel sia. Emang anak aing bangke dilaleuran. Ulah sakali-kali deui sia ngomong anak aing budug eta mah urut di serempet kereta ngote dasar sia gembel. Emang heueuh budug teu ngaku geulis-geulis budug. Emang heueuh budug ngaku-ngaku di serempet kareta. Manya di serempet kareta teu paeh teu modal. Gandeng deh sia kos anak lapang ganteng we kesrek oge. Araratul kupret eta mah anak sia mah. Ganteng atuh anak urang mah, kos bintang sinetron teh tah, kos Enggak lah. sakitan. Geus lah gembel dasar. Hai guys, jangan cuman dilihat doang, ditonton doang, di subscribe and comment gratis loh. Yeuh, duit yang lo bakat sudah yeuh. Jeung gaji karyawan di sawah. Eta aing neangan sinia eueuh. Ka mana meureun? Dasar gembel. Mana kita iekeun gemuk apa manggulan gemuk eueuh wae teu datang-datang. Nyeurik ajeun teuing ku aing. Jeung macuing mah kudu dikepretkeun ieu kena sungut naik sia ieu. Sok ngomong-ngomongkeun aing, pokeun we kepret teh duit 50 ribuan ieu. Gedeung. Duitna ku aing rek diasupkeun heula kana kantong bisa anu begal aing. Eta gara-gara sumutna si Nia eta anak aing si Kori teh dari keluar disebut budug naon jadah teh jelema kudu namanya ayana naon teh ditutup-tutupan ieu mah disebar-sebar ke warga cenah budug atuh anak aing bung keluar pisan ek diajak shopping ge embungeun era cenah era da budug pugun teh budug aing geus ngabejaan ge tetep we nyebut teh budug we budug. Sia gembel jadi anak aing eta si Kori ente daekeun keluar gara-gara sia cenah ngomong kabatur si Kori cenah budug anak aing mah lainna budug kan aing geus ngomong ka sia di serempet kareta nya henteu ngomong deui jadi nama aing diajak shopping keluar kitu embungeun cenah era cenah ya aing kita tadi di sawah neangan sia eueuh kita manggulan gemuk lain malah di dia sia nongkrong tah gaji sia Lebay amat sih, Cek. lebay beungeut sia tah kos lalai miko seeng tutung oge eta ngomongna segala endah geuningan aing sakitu mah bager ka sia tah gaji sia tah ku aing bikeun amat sih sia gembel keun sia tempokeun ku aing sia aing geus teh hayang deui mere bantuan ka sia. Kajian ku aing di op aing mah moal aing mere bantuan deui ka sia. Teh jeung batur we ku aing dikeun moal ka sia mah mere. Mentang jelema susah mere duit mah dialungkeun. Kan aing teh gawe lain mental lain. Atuh emang orang susah mah ulah sok gede ambek sia. Atuh susah mah susah we kumaha deui atuh. Moal dibere bantuan deui ku aing sia meuni cuih ka cida ngomong si Kori budug wae aing puguh geus nyaho aing eta mah emang geus dibejaan ku aing eta mah kaserempet kareta keukeuh we sia mah kabatur ngomongna budug harunya anak aing teh mun kaluar jadi ayeuna minder nyaho teu Aing mah teh ngomong sasaha ngomong di warung doang. ai sia kos teh nyaho wae warung teh kos pasar loba jelema ya puguh ngomong saeutik bisa jadi lebar sia jelema na kumaha sih teu ngarti geus poe sararangut aing jadi mere bantuan ka sia geus teh sia ulah sok kitu deui di warung segala
di warung manu balanja naon kos pasar nyawa teh sahawae nu eta ngadengek di lembah hiji jadi loba nu ngomong nasa urang jadi sa RT nu nyahun kudu ngerti atuh sia ye kumaha sih